sana pasna kolot mikiran nu jadi anak moal bisa dibalas ku ibadah 60 tahun ece sujud ke Allah 60 tahun rek mulang tarima ka kolot sana pasna ge moal bisa dibayar ku ibadah 60 tahun sana pasna sabara juta napas kolot mikiran urang can kesangna can getihna keur ngalahirkeun can kagaduhna dipasihkeun cacak-cacak kakolot hese males jasa komo ka sayyidul wujud kangjeng Nabi besar Muhammad pangarsa aya ku alus jeung benerna cerah lebar ieu mun dipake moe pare isuk aing mah di Malangbong mah dipake tutup pacilingan menyaya mu balik konang nungguan nu marodol aya panganten cocok aya mayit cocok ieu mah pas mayit datang da salah sholawat teh tola'al badru alaina cenah si ece gering ya menyang ngalongok nu gering ya asikul Mustafa sholawat ngan tetepat leres matak ece teh ngasuh budak maca sholat ieu mah ngasuh budak wanci burit surya rek pamit lagu naon eta Jayanti ibu ieu mah ngasuh budak buah buah buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam ngadahar caos nu ngawaler salam moga-moga sing enggal nampi bansos. Haji Sulam di imah sidilan nu ngawaler salam moga-moga sing punah tina rupa-rupa cicilan. Haji Sulam di imah Pak Eji nu ngawaler salam moga-moga sing enggal angkat ibadah haji. Nu ngawaler salam didoakeun moga-moga sing arawet muda. Ibu-ibu nu teu ngawaler salam moga-moga carogena sing enggal kenging mamah muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah fali rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul ad idhabana biwujudil mustafal hadi Muhammad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim wa akrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala aja wa jalla laulaka lamma khalaqtul aflaq. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liyu'alliman nas wa qala aidan ana rahmatul muhdah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil
anu dipihormat kersana panitia penyelenggara pangaosan anu ditumalikeun sareng meemut dilahirkeunana mustika alam Kangjeng Nabi besar Muhammad utami Bapak Ketua DKM Masjid Jami Masjid RT Masjid Jami Al-Hikmah Sarengrengan unjuk nu kafihatur ninggalih nu dipamrih kakersana para alim ulama, para kiai, para ajengan, guru-guru simkuring, guru-guru urang sadayana, dekakantun ais pangampih pupuhu lemur, aparatur pemerintah anu aya, Bapak Kepala Desa atanapi nu ngawakilanana, aya Bapak Kawil, Bapak Kepala Dusun, dekakantun Bapak RT, Bapak RW na pini sepuh tokoh masyarakat tur anu dipika sepuh kum ahli pangaosan ibu-ibu bapak-bapak sepuh anom daramang Cetitin bi Imas bi Juju Ce Hasanah bi Rodiah bi Dewi aya Ce Eti bi Entin aya Ce Uun aya Asyukur aya Mama Eha, Ma Ici, Ma Nono, alhamdulillah Ce Anah, amin. Araya sehat. Abdi bade ngadeg we teteh. Hapunten ngadeg ngalalangkunganan ka sepuh. Da ajenganana ageng rumaos seuri si Ece karek ningali wajah urang. Ibu asa maning ka dieu mun teu nyetrum. Ibu nya ajenganana ageng rumaos Ece teh lah. Dayana mah usumini atuh Ece. Kursi mini, lomari mini, kulkas mini, martabak mini, mubalige aya mubalik. Astagfirullahaladzim. Ajenganana leutik. Letik nage make kol-kolah letik. Ibu bingah tiasa patopang sareng urang Banjarsari khususna umumna sareng sadaya jamaah maulid anu hadir di luar Banjarsari sanaos hujan jamaah masih keneh kompak seueur muga-muga sing jadi saksi urang jaga di payunan Rasul urang ta'diman wa takriman ka pangersa junjunan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Sholawat heula wios mohon tapi teu yang dibandingkeun sareng kori ari pundulur mah cep hikmat tama kori spesial sae suantena abdi ge alus sora mah alus kene repehna daripada kurona sora tengan ngagaleong bu hoyong sae suanten tekenging nuang nu berminyak-minyak komo kompor mah entong. Urang sholawat sasarangan siap ibu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin sadayana sholatullah ala toha rasulillah. Sholatullah mullah ala yasin morosot billah teraskeun tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil bad salawe mah dual aya inyuk dina meja awewe zaman lamun nganyuk tara
ngaku sadayana sholatullah lain istri di dia di Cikadongdok ulah kasinira Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin istri nu di ditu sanes ti dia kacikirai meuli orea kacinunu ka imah uwa ari rarai Korea ari punuk Papua iya sholatullah salah asal di posrona ngenahin itu kan lillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah melikirai kan suka wening ikan tuna cikoneng ari rarai menigelowing ngan hanya kaluhun tuna well sholatullah salah bae dak kumadeuy atuh Rasul sanes urang deui urang Cikadongdok sholatullah salamullah ala yasin karcamani kasabuga meuli kentang ti Kubang Banyar hari piknik menikah duga karena hutang hese sanes urang ditu sholatullah ada toh orang mau ini maksudnya kaulang dia lain yang mata orang ditu la salamullah ala yasin ala yasin ala yasin Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu istimewa margi pangaosan ge dimerekan ku nami nu sanes asal nama mingonan ya janten muludan genti merek saeutik gentos merekna atuh beda daya tarikna ge make panggung osok mingonan di panggungan kieu make tenda osok mingonan make sound system nu alus kieu osok tuh unggal minggu we kieu bangkrut kae ibu gentos merek atuh hadir we sanes suku jamaah nu menetap di dieu jamaah ti luar ge da urang ge sami kanu sanes sok silih anyangan matak genti merek jadi positif sae gentos merek janten sae aya silaturahim termasuk abdi nu tebih ti Cikadongdong padahal masa kecamatan bung tebih ti Kaler anger ku ayana merek abdi tiasa tepang sareng sadayana wargi muga-muga ku Allah Ta'ala urang jaga tiasa patepang sareng syafaat Kangjeng Nabi besar Muhammad. Bu ibu tos taruang bilih aya tuangeun mangga dituang dan nu penting mah pengajian zaman ayeuna mah datang ka pengajian ece. Nah ieu teh ece jeung urang sarua teraskeun hapunten ece nya ya sareng bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap jalma nu seueur jasana tara dianggap berjasa sabab seueur teuing kasayanana jadi teu dianggap berjasa dageus biasa. Halo Bu ya tiap jalmi nu berjasa tara dianggap berjasa termasuk Kangjeng Nabi besar Muhammad.
wios dicontohan baheula ke rumah santren abi teh lavender terang lavender lelaki penuh derita nya hideung leutik penek buduk bisa ceramah kieu teh ece ieu teh ladang buduk keun bae da buduk-buduk ge barorok ece eueuh buduk barok ke heula ari urang dieu ngaji bari hujan aya buduk barokah nya barorok di mamana ge teraskeun baheula ke rumah santren atuh abdi teh rumaos hari Jumaah masuk liburan kan sok diangge ngawuruk di pabumian di kota suk kana jero angkot atuh papanggih jeung bapak-bapak nu teu wawuh nempokeun naik ka abi teh teuing beungeut abi pikarunyaeun teuing beungeut bereus nyebutna ge encep ka abi encep teh lain kasep cepot encep bade ka mana bade ngawulang saur abdi gaduh artosna ge mung 5.000 ece jang sapepeut da aya nu ngongkosan si bapak ngomong ke kenek nek da abi ngalieu ke rumah sawak abdi astagfirullah kieu cek si bapak cep tong mayar ongkos ku bapak we dibayar ya 2.500 da eta emut keur boga duit 5.000 aya nu ngongkosan da hampang emutan teh hate teh lewang salamet 2.500 deui uih kaponok da emut ka si bapa nu teu wawuh nah geuning si bapa teh teu wawuh ge wawanianan ngongkosan ka abdi bujeng-bujeng kenal akrab tepang ge nemean geus wanian ngongkosan ka abdi ageungna ongkos angkot 2.500 da kana emutan kabeneran baheula teh abdi teh buhes pai bujang hese payu asa cocok mun dijieun mitoha ngan teu panggih deui nepi ka ayeuna malih abdi tos gaduh putra dua ge ti dua bibit nya bibit abi jeung pun bojo ai sorangan mah moal jadi ka urang teh mitnah nyanung geus menang 2 anak ri budak mah menya sorangan halo teras abdi emut nuju di kobong teh pangersa eta jalmi nu teu wawuh teh ngongkosan ka abdi meuni asa katulungan nah ari kapun bapa dirorompoh belaan hujanan papanasan ngabelaan abdi nyakolakeun masantrenkeun malah lain nungku 2.500 pun bapa belaan najong sawah bu pun biang ngejerit maratan langit koceak maratan jagat ngalahirkeun abdi antara hidup dan mati pun biang tong borong kesangna getihna nyawana digadekeun keur hirup abdi teu dianggap berjasa da pun biang mah seueur teuing kasayanana nah anu 2.500 dianggap berjasa da kakara tukang son alitan eho nama ngarah buleun sapertos nu pidato nah cek ta teraskeun malah leungit ge diteangan sanos anakna teu pati kasep ge nya abdi gaduh bojo kaleresan pun bojo teh awewe da pun bojo nuju raos tuang buka puasa pun anak nu alit bertelur di hareupeun anak da inung mah eueuh kageuleuh dicempal eta teh kabeh inung ge kitu paur salah ngahuapkeun eta bo osok embut ka putra anu geus rumah tangga ge kurang sok emut urang kamarantena anak urang mangih dahar encan di Jakarta anak urang keur ngarantau di Bandung geus mangih dahar encan osok emut kitu maaf sanapasna kolot mikiran nu jadi anak rek mulang tarima ka kolot sanapasna kolot mikiran nu jadi anak moal bisa dibalas ku ibadah 60 tahun ece sujud ka Allah 60 tahun rek mulang tarima ka kolot sanapasna ge moal bisa dibayar ku ibadah 60 tahun sanapasna sabara juta napas kolot mikiran urang can kesangna can getihna keur ngalahirkeun can
kagaduhna dipasihkeun cacak-cacak kakolot hese males jasa komo ka sayyidul wujud Kangjeng Nabi besar Muhammad. Bu moal aya kolot urang, moal aya bumi jeung langit, moal aya lautan daratan, pamit diciptakeun nurna sayyiduna Muhammad. Laulaka lamma khalaqtul aflak. Hormat ka kiai nu meunang-onang me kenging ngan kudu leuwih hormat ka kiai nu aya dan nu loba jasa mah ustad nu di dieu nu sok ka dieu mingguan si ieu mah saliwat ayeuna ge aing balik biasa we kan kieu mah tah ieu sedeng 2 gelas dah aya nu nyuguhan teh 12 gelas. Aya aqua, aya larutan cap badak, aya mijon, aya pokari, emangna aing ajengan kasurupan. Nah, ari ka kiai keur mingguan di dieu, da poho atuh kegeus batu kakara dibere cai. Nah, gede jasa mana kami jeung ustad nu sok kadarieu. Cacak ka guru urang hese males jasa salamet di akhirat teh ladang mingguan sujud ruku bilih lepat aya na mingguan akidah bisi salah aya na mingguan nya kenging ngahormat ka kiai anu meunang-onang ti luar sakedahna ngan kudu leuwih hormat ka kiai ka ustad nu aya di lemur ieu eta nu alus mah nu loba jasa mah ieu mah di ditu sagala urut nu maot ge dibikeun ka ustad. Sarung urut nu maot dibikeun ka ustad, jas urut nu maot dibikeun ka ustad, sorban urut nu maot dibikeun ka ustad. Jadi di imah ustad teh loba juri nu mawi di ditu mah loba ustad jujur eceuk tuh ceuk aing ge kaajengan ge nyebut juri teraskeun si Ece mererongkeun weh ditu geuning ajengan deui beungeutna siga si Oha gitu. Da lamun kasep moal payu mah beuh. Maslahat kieu we. Keune buleud ge. Ibu teraskeun budak Ece ngaduakeun Ece lain menang kiai nu jauh budak Ece soleh lain menang ustad nu jauh ustad lemur guru dinia guru ngaji dan nu kieu maena ge mulang halo teraskeun kumargi rasul seueur jasana atuh rasul teh mulia ai rasul mulia Ece mulia kusaha dimuliakeunana ku Gusti ulah jauh ayatna ngalah ka hartos Ece pami sholawatan neme jeung cep hikmat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allah jeung malaikatna ge bersolawat atuh komo urang nu butuh syafaatna leres. Ece sok maca ayat warofa'na laka dzikrok eta teh ngangkat darajat Kangjeng Nabi ku Allah atuh urang mah komo umatna nu butuh ka anjeunna kantenan ngamuliakeun Kangjeng Nabi besar Muhammad. Halo hayang ngaleueut heula Ece abdi mah alus ieu panitia da abdi mah tara resep susu moal ngaleueut susu pantangan wasiat pun bojo bade ka mana ngaos ka Banyarsari teras ti Banyarsari Tawang Banteng moal uih bade ka Pandeglang ka Banten ayeuna teh langsung teu balik cek pun bojo wawios arek ngaos ka mamana gengan ulah nyusu di luar jadi aing cai herang we jika bibir pecah-pecah dan sariawan minumlah cai herang teu amis alhamdulillah panitia teh baresih manahna da kiai nu dileueut teh cai herang si emak ge katempo sigana akuarium alhamdulillah
teraskeun ai Rasul mulia waler kusadayana mulia seueur kamuliaan Nabi seueur ngan minimal urang Banyarsari khususna sing apa 5 kemuliaan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Inna Allah Ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bihomsi karomatin. Saestuna Allah ngamuliakeun nabina Kangjeng Nabi besar Muhammad ku 5 kamuliaan. Hiji bil ismi naon cenah ece mulia namina. Namina Kangjeng Nabi masuk sasarengan sareng asma Allah la ilaha Muhammad sok ngarene Nabi sanes dipanggil jenengan ya Adam, ya Musa, ya Isa. Nabi urang mah beda tara disebut jenengan ecepan sok tahiyat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sugan assalamu alaika ya Muhammad Rasul kenging kasalametan ti Allah. Rasul saraka henteu diuihkeun deui ka sararea assalamu alaina wa ala ibadillahis. Urang Banyarsari ge kabagean ku kasalametan asal saroleh. Bu, ibu gelar Nabi Adam alaihissalam Nabi urang mah terakhir beda hiji-hijina Nabi teu aya nu namian gelarna ge sallallahu alaihi nu mawi urang sing sering maos sholawat sholawat matong boro husu nama laweungna ge diganyar saur Imam Jalaluddin Suyuti mah kitu pangarsa nganempo foto urang ya keur ngacung kitu bari ngalek-lek bajuna nu ieu ngepas da geus lila teu dipake lina ya ku kieu karunya eta kori ditunyuk ku mubalik pangarsa aya ku alus jeung bannerna cerah lebar ieu mun dipake moe pare isuk aing mah di Malangbong mah dipake tutup pacilingan menyayamu balik konang nungguan marodol. Halo teras ke lempeng pengkolkeun lempeng pekolkeun cek ilmu bade mah disebutna bade iltifat keur lempeng teh pengkolkeun seutik balikeun deui kana inti kur kitu mu balik mah kur sakitu-kituna. Bu sering maos sholawat mangga bade nu panjang ge mun parijah da emak mah eta ti bubudak kantenan sae bade sholawat patiheug bade sholawat munjiat mangga atuh cenah sholawatna kiai nu pondok mangga sholawat Jibril eta mah paranti sasalaman sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari nincak suku babaturan nu keur leutik sallallahu eta mah asup dinu maot asup dinu keur nikahan ge asup lagamna we ganti sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya panganten cocok, aya mayit cocok. Ieu mah pas mayit datang da salah sholawat teh tola'al badru alaina cenah si ece gering ya menyang ngalongok nu gering ya asikul Mustafa sholawat ngan teu tepat. Halo terus ece teh maca sholawat ka Kangjeng Nabi cinta ka Nabi caroge cemburuan moanya Bu si bapak teh mau cemburu ece teh bari masak teh mau sholawat we teteh salaki teh kalah bunga nineung kasih mamah mamaca sholawat ari ece teh maca sholawat teh nu make sair teh
untukmu kekasih sejati, begitu nyata di hati, cinta selamanya abadi. Cek teh bareng Ahmad ya Habibi, Habibi salam, salam alaika ngegoreng tempe Ahmad ya Habibi, ngecerot minyak Habibi salam. Cemburuan mah salaki gentos Ahmadna hikmat ya Habibi, Habibi Asep ya Habibi. Cemburuan salaki bakeur bogoh ke Ustad Hikmat jeung ka Pak Asep. Halo, cinta ka Kangjeng Nabi caroge ge mati murueun. Ece sholawat sakali ku Allah dibalesna 10 rahmat. Matak sholawat mah sanajan dilagukeun eta dalil nu kuat teh ti Imam Jalaluddin we sanaos malaweung tetep diganyar komo pami husu leres. Matak ece teh ngasuh budak maca salat ieu mah ngasuh budak wanci burit surya rek pamit. Lagu naon eta Jayanti. Ibu ieu mah ngasuh budak buah 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 tuh budak teh teu ngarekalongeun ece. Ieu mah saeutik-saeutik ka budak teh ngalinglungkeun. Ari ieu budak saha nya? Ieu budak saha? Ini anak siapa ya? Ari ieu budak saha? Budak teh lieureun teh. Cek budak teh pan aing teh anak sia. Datang akina geus beda deui jeung ninina anak laja. Anak laja anak laja nyaho anak jelema. Nah tuh dilaja-laja sakasep-kasep. Halo. Da kamari mau usum lebaran loba nini-nini jeung aki-aki ngomongna bahasa Indonesia. Da incuna daratang di Jakarta. Nenek dede pengen nonton TV, sok TV-nya hurungin. Aduh. Terus nini teh da 4 poe teh hayang ka kebon. Geus lila meureun tos lebaran teh lah. Geus da silaturahmi mah mereka kebon. Incuna teh nanya, "Nenek mau ke mana?" "Nenek mau ke kebon." "Dede ikut." "Nek diem, jangan milu." Aduh. Nenek udah makan, udah nenek mah besok-besok. Meureun maksad nama enjing-enjing eta. Di lemur abdi masuk aya nu ngomongna teh bahasa Indonesia komo dibetawikeun. Nya cenah. Terus ke Jakarta cenah. Tadi saya mau nyebreng mau makan itu di warteg sama oseng kenteng. Astag. Meureun maksana mah oseng kentang. Halo. Gusti narempokeun. Kiai teh siga Barbie gitu. Penting mah muliakeun namina Kangjeng Nabi besar Muhammad. Beres muludan atuh jadi ahli solawat. Sabab majelis nu aya solawat seungit nepi ka aras. Bumi ibu diangge solawat seungit nepi ka aras. Malaikat arapaleun terkenal. Bumi ibu di dunia biasa-biasa, tapi di langit mah bumi ibu teh terkenal seungit. Insya teraskeun Nabi Muhammad teh di dunia di langit mah namina Ahmad, di bumi namina Muhammad, di langit di pirang-pirang malaikat namina Muhammad. Kenging nami budak dinamian Muhammad, kenging
ngan kudu aya papanyangan kawas abdi Muhammad Nuris Anwar dipanggilna Nurisna ulah Muhammadna da bisi teu cocok menyaya Muhammad penek kieu menyaya Muhammad colonos kieu matak dipanggilna ge Nuris bo. Nah hadina mian Nuris Anwar daya kiai namina di Jombang Kiai Anwar Nuris abi mah dibalikeun Nuris Anwar da abi ge mun lahir di WC mah nami teh ujang paralon kumaha prosesi ayeuna mah budak teh diaranan teh tina internet nyokot tina Google sana mi putra adila gamangku bumi sakadugana astaga paingan cekeng hese nangtung budak teh da mangku bumi atuh Ibu teraskeun mangga milarian tina internet tina Google taroskeun deui kanu ngartoseun nganamian putra teh halo nami putra sa Jurna teh jarah abdi sadaya jadi dokter Jurna jadi bidan Jurna pelebah jadi guru neng kusadi guruan kubu Jurna halo nu kadua wal jismi Rasul dimuliakeun ku Allah teh karena mulia jasadna upami Rasul ngadua teu aya doa nu ditolak ku Gusti pangna lamun hayang doa diijabah sing aya Kangjeng Nabian hartosna maos sholawat heula leres mudah-mudahan urang patepang sareng jasadna Nabi ya robbal ibu moga-moga urang dia tiasa berangkat haji tanapi umroh jawab Gus Amirna sing tarik ieu mah mun aya nu ngaduakeun haji jeung umroh mudah-mudahan haji jeung umroh nah hate pimanaeun ya nu geus umroh nu geus haji boleh jadi teh doa kolot ece nyebut amin buat teuing incuna mah sering buat teuing anak nama sering anu tos haji jeung umroh boleh jadi mereka itu adalah doa daripada orang tuanya halo di mana we ka Mekah mah di lemur abdi gitu aya nu ka urang Cikoneng Ciamis Banar Kurupuk disebutna Haji Rangu pun akiti gigir dagang gula disebut Haji Giung nya Giung eta mah nu karunya mah Banar Manuk balik ti Mekah pada nanya ka mana Pak Haji Burung da sanes gelo eta mah Banar Manuk di lemur halo jasad Rasul moga-moga tiasa patepang sareng urang di dunia jaga di Madinah beh dituna di akhirat dina dintenan nyapaatan moga-moga Rasul manggil ka urang sadaya amin ya robbal Rasul mah mulia ya Rasul mah tara punten tara heuai di dieu osok hareuai sagelis-gelisna urang huai sakasep-kasepna urang huai mubalige huai ari huai teh bahasa lemesna teh patebih waos kesang Rasul mah seungit alabatan minyak kasturi beda jeung kesang mubalig seungit alabatan minyak kastai bu halo nah sakasep-kasep da ge kesang halo komo nuki saaya gening daekeun tuang istri menangah hipnotis dabi mah kawin teh geus kolot teh 30 tahun babaturanna 25 24 geus parayu aya budakna nu daek kolotna pan teu satuju nyai cenah maneh bogoh ka si Nuris abi teh Nuris rek manakeun cenah beungeut mama cek aing teh beungeut moal pindah kana bujur di dieu nya aya kolotna nu hayang boga binantu abdi da budakna nu umungeun kedek nyamung takdir teh naing cenah tuh tos aya si A di ruang tamu payunan budakna teh nempo heulana hordeng kadenge we teh mah teu level emangna aing seblak level 5 cek aing halo
gitu aja. Aya we pun ieu parawan keur ngaliwat ka astana di daerah Ciawi teh. Ai sugan teh kunti. Tuturkeun oh ieu geuning geuli cing lumayan. Tanya we neng cing teh geus moal bobogohan deui akang. Nyeri hate bobogohan. Kersa teu ka akang dadae. Puh. Langsung nepi ka ieu ge can eling. Cak. Da aing dibere dinas ngaharulang tengah ulang heuh ieu ce. Halo. Aja dina kitab Atibian pianda dina kitab Atibian diuningakeun bahwa Allah nyiptakeun hiji malaikat nu teu wawuheun urang teh kabeh ngaranna namina malaikat salahin naon cenah malaikat nu sok sumping kana tempat pangaosan sanaos pangaosanana teu di masjid eta malaikat teu wakaui sateu acan bubar pangaosan naon gunana nyabutan dosa-dosa ahli pangaosan ibu karaos nu dicabut dosa ayeuna teh keur dicabut dosa karaos rahmat Allah kanyah Allah boro-boro dicabut dosa dicabut bulu ge peureus bu eta ti mana nyabut dosana tina mastaka lain tina sampean lain tina beuteung sanes tina punuk matak mun ngaji teh ngeluuk wae ieu tah eta teh keur dicabut dosa beuki lila ngeluukna eta teh beuki gede tuluhna bo ieu mengeluk teh nyaratet ahli ilmu nu dihareup nyatet sigana mah jeung ieuna cenah ustadna ngagitek saeutik teraskeun nu mawi jasad Rasul mah mulia ibu dugi ka ayeuna di jarohan opat tilu poho deui dari pidato can dahar teh kieu balelo nomor 3 Rasul dimuliakeun ku Allah teh wal ato jadi anugerah pikeun alam lahir Rasul nu tadina Mekah sangat tandus lahir kesuburan waktu itu ketika Rasul lahir nu tadina sato hewan nu teu nyusuan jadi nyusuan lahir Rasul jadi penebar rahmat ibu mudah-mudahan orang sing jadi penebar rahmat amin ya robbal ibu teh sing beuki sopan ka caroge teh da ayeuna mah tos muludan seuri ka salaki teh diajar seuri nu bener ai seuri nu bener teh ka kiri 1 senti ka kanan 1 senti ka kiri 2 senti ka kanan 2 senti ieu mah ka kiri 1 senti ka kanan 4 senti. Halo balik ngaji mawa pincuk mawa keresek da dialungkeun ka salaki kumaha nyebutna tah lebok ku sia ceuk salaki ece teh kalah ngomong cenah baru kali ini ada setan berjilbab padahal jilbabna mah teu salah pangersa nu salah mah oknumna da jilbabna mah perintah Gusti ulah sok nyalahkeun jilbabna jelema ayeuna mah kanu salat teu bener dan nyalahkeun salatna Kang padahal salatna mah alus da parentah Allah tah mah jelemana we halo mararongkeun abi ge pang di Cianjur mah ceramah teh ustadna paud keneh leutik ibu beki sopan ka salaki teh Pak awewe teh makhluk capek sadaya entah ka awewe mah ulah sok keras teuing nu maena perasaanana nu maen awewe mah boga leuwih tibatan lalaki mun salakina cilaka teh awewe mah sok nyaho naon we aya gelas peupeus bo salaki we neuneun duit di mana da kaameun atuh da nyaho diteuneun dina lomari paling handap ge pangalaman aing pamajikan apaleun wae Pak ulah sok macam-macam ka makhluk nu kieu ieu mah makhluk halus matak lamun nyentak ka pamajikan tarik teuing sok geuwat beulah hate halo heueuh awewe makhlukna teh makhluk kuatan 3 pagawean bisa disakalikeun leungeun nu hiji ngais budak
leungeun nu hiji ngagoreng tempe suku ngepel ke bisaan bareng we. Matak mun awewe mah pan mun ngamek ka salaki ti magrib nepi ka isya da teu eureun terus salat isya disambung deui nu mawi awewe mah teteh akang istri mah ulah aya nu nyesa keun antep mun nyesa sok jadi 3 poe nyako poe na teu 4 poe ge eta pun bojo nuju ngomong aku pingkeun ku abi antep dalamun nyesa awewe mah sok nepi ka isuk deui mending dibeakeun sok cek mangga malah make MC ngahaturkeun nuhun ka Bu Hajah Dewi anu parantos maparin tausiahna neme di forum dapur cek aing teh kitu. Moga-moga aya manfaatna khususna kanggo simkuring umumna jeung kanggo bangsa gelas bangsa seeng sadayana pamajikan teh samun nyengir jeung ngamak teh heueuh da awewe mah tuh da pokona mah perhatikeun teh perasaanana aduh pamuni asa pangmeunangkeun tingali halus awewe Allah nu dibutuhkeun ku awewe mah 3 salian ti duit hiji awewe mah menta hampura ti salaki sok salaki menta hampura ti heula kumaha jawabna mama hampura apa ih apa mama nu seueur kalepatan tapi mun kieu iraha tuh sia rek menta hampura kain sia ge sarua tangkena teh kitu atau mama nun terima kasih buat perempuan itu yang akan membekas di dalam hati nuhun mama ih apa ada tos kawajiban coba mun kieu ek iraha sangan nuhunkeun ka salaki sia ge iraha ka pamajikan ngan hayeul ngarudetkeun sia ge nu ka awewe mah pujian penting da fitrah awewe mah kudu dipuji eta mah geus ti dituna mama bapak teh di panyabaan neangan lodeh di warteg eueuh nu kaos lodeh nu mamah raosna kumaha ceuk pamajikanana enjing bawa ngadamel apa sadreumnya penting ka bojo mah ieu mah tuh da salaki balik gawe geus ditanya bebeunangan salaki teh jadi ngamek cenah sing terang salakina nuju rilek tos calik tos orot kesangna kakara ditaros apa mama nawian atuh marah mamah teu wirang ka warung pan apa teh nyokot rokot teh 4 bungkus karek sabungkus dibayarna ka warung nu itu magas 8 kali karek dibayar 2 kali jaba kamari iuran Agustusan mamah teh nginjem ti tatangga ditambah kamari di budak teh kenaikan kelas tilancek nginjem jaba ka desa aya pajeg urang boga taneuh sagewok oge bilih bade nu mana heula apa ceuk salaki mama hampura apa ieu mung aya artos 10 juta sing cekap sadinteneun boro-boro ece pamajikan aing ge ruhay peutingna pabrik cat ge pinah kana beungeut berem bibirna ge siga careuh ngakan hayam makasih ya sayang makasih bade halo nu mawi Allahu akbar keun pamajikan keur ngamek mah da hese ye awewe mah pangaruhna gede ka lalaki rek jadi ustad rek jadi pengusaha rek jadi pejabat kumaha pamajikanana pangaruhna setrumna gede awewe mah makhluk kuat bisa ngahirupkeun nu paeh bisa maehkeun nu hirup ta eta sing kuat ge ku awewe mah dipaehkeun langsung ulah sareuri parawan mah da can nyaho ibu abi Kang Ijan abi na panggung singa datang ke imah menjadi ucing meong nah tah nu kieu mah teu kudu neungeul baeudna ge nu kieu mah pangaruh salaki kumaha kuat ge baeud pamajikanna awewe mah teu nganungakeun bangsa peureup cukup baeud ge salaki ge repeh sieun halo
Lamun salaki ngamek teh sok tong ngalawan. Deueuh hiji lalaki nu lahir lain ti awewe, kabeh pameget lahirna ti istri, betul. Matak mun ece salaki keur ngamek repe. Ngamek keneh repe, ngamek keneh tong ngalawan repe, ngamek keneh singsakeun anerok, ceuk ece kembalilah ke tempat asalmu tae. Kapan lalaki teh asalna ti dinya? Halo, seuri ajengan da nyaho. Halo. Aduh, ditanya nama 3 kecap ku salaki da ngajawab nu 200 kecap. Mari artos nu 100.000 aya keneh, apalagi zaman enak segala naik beas naik kamari ge nyaho meureun di dinya ge sabarahaeun pan nyokot rokok ge 4 bungkus karek dibayar sabungkus, jabagas 8 kali karek dibayar 2 kali. Kamari pan urang iuran Agustusan bela nginjem kata tangga, coba kenaikan kelas nginjem kanu jadi lanceuk. Ya boga kanu sagewe kudu dipajegan geus boga jadi salaki teh hayo we nanyakeun pamajikan mah hese ngatur-ngatur duit teh. Duit zaman ayeuna mah tanagaan jadi salaki teh hayo ngananyakeun pamajikan mah loba kabutuhanana geus boga bangsa skincare mah bangsa wedak bangsa itu mah geus teu kabagean. Kene antep antep cep repeh cek dokter Aisyah Dahlan langsung we ditangkep ti tukang geus beres mah kitu Ustad Hikmat mun bojo nuju camerut teh ti tukang komo ti hareup mah cageut ece balik muludan teh ka salaki teh beuki lemah lembut ieu mah ngahudangkeun ge hudang salaki teh teu ngarekalongeun kudu kawa Siti Khadijah kum ya Rasulullah kum ya Habiballah dicium ngahudangkeun lagi ari ece osok kitu pamajikan aing ge can pernah ibu lembut insya Allahu Akbar pamajikan komo keur usum corona rada wani kasalaki dak teu ngala duit di ditu hudang ari ngahareupan tangka caringin mah meuni deku punten bilih aya nu ngageugeuh di dieu ai salaki dihareupeun mah hees we bapak da keur corona mah abi ge putus asa sagala kudu jaga jarak nya malam Jumaah kudu make paralon mah aya ajengan kieu-kieu teuing bae aing ngomol ka dieu deui ieu lah aing resep ngaji teh nya ngahareupan naon ieu teh oh muhun aya sirip nuhun pangaresa unik abdi sing barokah ya bumi sing barokah nu bumi nu kapayunan moga-moga diangge muludan aya berkah Rasul amin nya cek aing ngaji make sayur bongkok kitu merek nyirip ajengan ieu keun resep unik pokona ibu teraskeun sekedap deui abdi bade angkat wal ato jadi anugerah wal hoto Rasul kalepatanana dihapunten samemeh midamel kalepatan Rasul mah dosa ge moal dihitung dosa Rasul mah dihampura ku Allah tapi istighfarna sering ari urang mah tobat langka ibadah talangke ih hare-hare ka surga ge can puguh Rasul mah dosa geus dihampura ka surga tos pararuguh masih nyieun dosa ge moal dihitung dosa tapi istighfarna 100 kali sadinten mudah-mudahan ahli pangaosan sabada muludan sing jadi ahli tobat amin astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khataya astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah Ibu, Bu, hoyong lancar rezekina, sing seueur istighfar, beuki loba istighfarna lijal birizki maka narik kana rezeki, sigana istighfar teh mentah hampura dosa wungkul, jelema beuki sering istighfar beuki lancar rezekina.
Ayo urang mah sok pede salat hajat we ari salat tobat tara. Bu, caina mah bersih dina saluran paralon teh ngan kapenet obadakreuk. Matak mun hayang rezeki na lancar, sing sering salat tobat, sing sering istighfar. Kakara salat hajat mah cukup we 2 rakaat. Salat tobat beuki loba, beuki lancar istighfar, beuki lancar rezekina. Ieu jalmi nu merdeka nu 5 tahun aja. Ieu teh korban setoran BRI PNPM Sinar Mas Columbus. Aing merek terus terang 5 tahun merdeka. Matak pemajikan geus siga galon. Dawuh emutaneun hees wae. Ibu hoyong terlepas tina kesulitan. Banyak-banyak istighfar, banyak sholat tobat. Sholat hajatmu cukup 2 rakaat, sholat tobatmu yang banyak. Ketika sholat tobat banyak, maka rezekimu akan lancar. Abi tos nyeuselan santri teh salah, angere abi sok sholat tobat. Geus beres ceramah sarua sholat tobat. Dapan teu daek cicing na panggungna ge. Da abi mah ngabodor teh, lain niat ngabodor supaya teu arinit we. Sok abi lempeng. Meureun teh jadi omong mah. Para ibu sadayana dintenan ayeuna teh muludan aya 5 kamuliaan nabi nu kahiji mulia namina nya ari namina nabi teh sok renengan sareng ibu-ibu teh bersatu beak we eta teh. Bo da ngeunah ngaji teu make kursi mah. Paling ngeunah ka tempo. Lah lamun geus kesel teh standar hiji kieu tah di masjid mun uing keur mingguan standar hiji tah eta teh pangarsa peringatan eta teh. Abi mah tara dicaram berarti abi kudu ngeusan. Lamun nu kadua standar 2 teh geus kesel pisan ya. Lamun geus puncakna kieu standar 3 lep. Ajangan teh tinggal kopeahna wungkul di dinya mah tah. Matak abi mah bijaksana, mustami tunuh wajar. Kumaha cenah? Mustami tunuh wajar. Ngan lamun mubalik nu tunuh eta teh mubalik kurang sare. Kurang sare na pidatona peuting wae. Ibu, mudah-mudahan jadi ahli tobat. Rasul mah nu geus dijamin dihampura dosana ka surgana para ruguh, tapi tobatna teu liren, ibadahna dugi ka bareu sampeanana diangge salat sunat. Ari urang mah aya bareu lain make dipake salat ti tajong. Terakhir nomor 5, nomor anu kalimana terakhir Warridho. Rasul mah terkenal karidoanana, memeh ngantunkeun sanes manggil putra aya ucing jadi mustami kapan sanes manggil putra tapi ummati komo ka istri mah An-Nisa awewe mah dipikanya ku Nabi sabab zaman jahiliyah istri teh dipiceun kaleuweung lamun keur head teh engke geus saat dipulung deui. Terus lamun ngawinkeun budak lancepkeun bendera hareupeun imah warna koneng. Pandi urang mah warna koneng teh perti anu maot. Zaman jahiliyah mah warna koneng teh paranti aya parawan bilih bade. Tak kitu terus lalaki teh ngantai siga parasmanan ka kamar cep saurang entos keluar cos deui nu kadua terus we tangke teh budak hamil geus hamil kasaha beungeutna miripna. Tah eta bapakna kitu cara kawin jahiliyah. 40 jelema teh ngantai, sapoe teh aya 5. Jebol. Urang mah lain jebol wungkul. Kagara aya nu ngajawab jebol agan. Teu kuat aing aya ciri. Si teteh aing meuni bunga numpul. Lain si teteh ngabandungan benernya mah. Jadi nikah zaman jahiliyah mah ngantri itu.
parawan teh hamil budak ece teh sabada eta teh kewe boga budak kasaha beungeutna miripna teh eta bapakna kitu baheula. Panaya nama istri teh diangkat loba libur ibadahna ge. Sok ece het libur. Kumaha mun tita di kodoan salat da ripuh atuh. Hadena nu tita di kodoan teh ngan saum mungkul. Awewe maloba eureun ibadah ge, matak loba gaganti ibadahna. Ece hoyong tahajud. Hoyong kepahala tahajud tapi teu tahajud awewe mah bisa. Asa datang salaki ka kamar ece geus lempokkeun harta karun. Geulis ka kamar teh sarareungit. Ieu masuk salaki ka kamar aduh bau balsem. Awewe maloba genti pahala salaki asup ka kamar teh suranye, bapak tahajud yuk kitu atuh Pak, tahajud yuk Pak. Geus katingali ece teh nu sok diimped-imped sararea teh ka salaki teh ditemongkeun, ieu mah atuh da hayang ka surga ai ka salaki langka nawaran. Dina tan kihul kaol awewe mah ka surgana ge logor. Awewe mah ka surgana babari, ka nerakana gampang. Nah, awewe mah ka surgana babari. Atuh kieu we ece nawisan salaki ge jadi sabab surga. Pak, bade mah Pak. Ngamaksa teh ka mamah, Pak. Ing ceuk salaki teh meuni jadi solehah kieu. Ieu mah dideuketan ku salaki dah langsung hareudang. Cicing cara rape hareudang. Pi surgaeuna teh jauh teh teh. Cicing hareudang lah cicing. Bau bako cicing. Salaki we kagoda da ceurik atuh ngageunggeuk. Kurang naon mamah teh kurang naon atuh. Kurang naon mamah teh kurangna. Ceuk aing teh kurang hilang sia. Nah salaki asup ka kamar teh asa dijero toko material. Da pamajikanna make kaos aya aksara semen 3 roda. Awewe mah pi surgaeuna teh loba da awewe mah aslina. Allahu Akbar istri mah pi pahalaeuna teh nyuguhan ka salaki sagelas cai bari ridho da pahalana teh sarua jeung umroh bisi di akhirat engke kaget aya pahala umroh sabab di dunia nyuguhan nu jadi salaki bari ridho jeung ikhlas. Ieu mah salaki teh kudu nita mah kopi jadi kopi teh darah tinggi teh kopi. Salaki teh aya 6 kali kopi. Ceuk pamajikan teh gablek cedok atuh nyokot teh sorangan boga kokod ieu. Ibu awewe mah nyeuseuh kolor jadi salaki 200 dosa leutik di hampura. Matak ieu nu boga mesin cuci sakalian kolor selempak nama kuleungeun. Engke nu ka surgana lain ece tapi mesin cuci menya eleh ku merek Sanyo ece. Awewe mah sagala geus dikurangan pahala teh ku teknologi dan nyeuseuh teh pahala wios acukna mah kolorna mah ku teteh ku panangan selempakna ku teteh eta teh ladang bakti keun jadi salaki da kumaha deui nempo salaki ece mah pinuh ku kacinta caroge abdi baheula kasep ayeuna mah jadi kieu geuning. Diruruksa ku abdi piwarang usaha leungit ka gengsina pinuh ku kacinta ningali wajah salaki sami sareng ningali Ka'bah da salakina hideung siga Ka'bah atuh. Ibu Rasul marido ka umatna yeuh umatna mah wios nyerina maot teh hiji we kanggo umat kanggo abdi cek Nabi 88% nyerina maot ka umat keuna hiji dibagikeun eta ge aremungeun. Bu hoyong ka surga hoyong maot tu emu ai ka surga hayang ari maot emu rek mana asupna da kudu kadinya pan mun hayang ka surga. Ibu urang sadayana bakal maot betul. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Nges ngaji nama tinggal edana.
Ibu bakal maut sadayana mata kudu akur jeung jelema da bakal maut lahirna ngarepotkeun batur mautna loba ngalibatkeun batur karena aya mayit nu ngamandian sorangan mungkus ku sorangan ka makam sorangan matak nu miskin hargaan nu beunghar ajenan duanana saling membutuh da kanu teboga teh butuh moal disebut beunghar mun teu aya nu teu gaduh moal disebut teu gaduh miskin lamun teu aya nu beunghar sabab di dunia na teu akur dicarekan wae jelema teu bogana anak buahna jadi dendamna teh pas nguburkeun kana makamna teh kieu we bari ngadedet-dedet taneuh kuburan wani magelut jeung aing sok ayeuna aing nyeri hate ku sia dipolototan wae sok bisi wani magel-gelut jeung aing sok kari gelut jeung aing ayeuna bisi teu betah di alam kubur ngawe-awe ka aing aya di lumur maruk anu tukang ngagali kuburan teh sakolana luhur entah tukang gali kuburan mata-matan SD SMP teu aya nu profesor doktor jadi ka jelema leutik teh butuh dan tukang nguburkeun ge rata-rata pendidikan rendah halo ya cemrokkeun ajengan geuning kieu kerung ece urang gaduh acuk sabaraha jelema nu terlibat dugi ka acuk nempel ka dieu ti mimiti pabrik kain nepi ka pabrik benang terus tukang ngajait nepi kana awak urang nempel sabaraha jelema nu terlibat ece tiasa tuang sabaraha puluh jelema nu terlibat sangu nepi kana beuteung urang ti mimiti nu boga sawahna nu tanurna nu panena geus beda deui tukang parena tukang helerna wah bu ieu mah tatangga atuh da beli mobil da gering saya tahu langsung dibawa ke rumah sakit hari nu meuli mobilna teh ngalongok langsung cager neng mereka mana sambil ngical mobil teteh oh bade diical langsung udah nah make diical tina Avanza bade ditukeurkeun kana Fortuner gelepak modar langsung ai sugah teh dijual lerek ditukeurkeun kan